Awas esme setrum seureud. Tenang cok, tenang we anjing. Bisa kali di bagong eta anjing pae pliker seureud. Anjing jadi sampe goblok sakitna eta cok si Sambo anjing. Anjing eta tombak kali aku nah. Awas balik sia. Bener kan si aing belegug untungna teh gusur. Seret kali 500 belegug. Eta teh contoh MM nya Retri nice anjing. Retri nama teu teu cok. Eta teh gugur anjing. Tolong aku. Aman cok, aman tenang anjing. Tong ganeng cicing. Lilia bisa paeh cok anjing. Flicker seret kali 500 anjing ditusuk. Mana paeh tuh? Ente tidak sekali. Apa itu paeh cok? Tenang, PLN aing kuat cok anjing. Sugunan we heula cok kalem. Moskop kan karek hirup tuh cok anjing. Sugunan we heula saha we pokona mah cok anjing. Ek Lilia ge bae. Seret kali 500. Jadi naon guys? Jadi anjing aya moskop bijil gerak. Tenang, gak jagalah posisi, tenang, seret. Kalem, payahna tuh. Nice anjing setrum. Sekela encan. Seret anjing, paehan. Piraku teu paeh mah anjing. Piraku teu paeh. Nice anjing. Seret. Jadi naon guys? Betul sekali. Jadi sampe anjing. Anggalah si Sun. Nice Sun. Kalem. Anjing kuat esnya mah cok. Nu aya kali 500 flicker reka. Tenang cok, sesimpel itu nya main PLN mah cok. Teu kudu sacet cok anjing bentar aya pokona mah. Anjing deuleu cok. Sun meunang anjing lawan Esme. Kalem bawa ka dieu. Seret kali 500. Nice anjing ieu ge habak cok anjing setrum ieu ge cenah kasur anjing. Mama. Nice Tigril anjing nice banget Tigril aing cok sumpah. Kejar aku. Setrum reka sini abang kejar anjing kena mental cok deuleu tabusna bagoy. Udah aing mah cok nali moskop deuleu si anjing ngepus teu. Oh sia modal sok sia hayo. Halo bang anjing. Setrum kali 500. Dongok sumpah cok anjing moskop teh mah tidak berguna sekali kepada tim manusia dan bahasa cok anjing. Mata aing di moskop di dia rekal ya cok anjing. Hayo terjadi rekal. Hayo sia anjing. Mana seredeui bagong bagong di dia cok anjing deuleu kalakuan si anjing ngepus tuh. Modar itu cok anjing. Seret kali 500 anjing mampus ta reka-rekal hakan ta anjing reka-rekal selamanya ya deuleu anjing kena mental langsung cok dipecat eta mah langsung cok sumpah mun gawe mah euna deuleu tamu cok anjing tidak belajar dari kesalahan si moskop. Tapi di dia seret. Nah kan tenang setrum kali 500 seret pliker reka-rekal nice cok. Sesimpel itu cek aingnya cok anjing sabarama aing teh aror cok cuma inung aing teh nyaho teuing aing mah teu ngarit cok anjing kasih moskop deuleu. Mana tadi nah kan cek aing aya deui anjing. Untung teu beunang kalem. Seret anjing. Bisa kitu anjing teu beunang cok mana. Halo dek, halo ganteng seret kali 500 deuleu anjing. Rata langsung cok karena saha eta TAA betul sekali karena aing jago cok. Apa yang terjadi kepada si moskop deuleu cok anjing teu ngekil acan si anjing aing karek nyadar bagus. Pae 10 deui anjing lu yang rusak moskop tuh anjing kata-katain sok pacotan tuh mana anjing nu kitu mah.